Oh, itu nih sih kakek keur ngarit. Berkeun enggak. Abah udah cager bah. Cager kenapa keur ngarit aya? Alhamdulillah ngaritnya taduh can bebenangan yo. Keur ngarit teh kan. Oh, syukurlah ge cager mah. Alhamdulillah Oh, ya. lain urang nya teh bah aduh ngonten batur. Syukur ya abah ge cager mah. Lain kitu ke euy. Naon? Payahna urang mah rek eureun we konten teh. Naha? Hah? Naha? Kalantaran urang boga panyakitnya, nyeri dada, urang teh boga panyakit lieur payahna we ayeuna mah rek eureun. Ayo eureun mah salah cek urang mah, ulah eureun cek urang mah ngonten mah teruskeun. Pan urang teh kamari teh ada abah cager, aya cager kalarek eureun. Atuh urang gua batur keneh-keneh bere kumaha. Heuh payahna we atuh ke euy. Urang mah jadi ngagok-ngagok ka kakek lamun kieu mah. Lamun kieu mah jadi bantu teh moal rame teh jeung abah moal keukeuh. Wayahna we abah paksakeun. Wah ke euy. Urang boga panyakit mah kumaha atuh ke euy. Jadi kumaha atuh abah teh ayeuna teh? Arek eureun mah atuh ke urang mah. Urang mah urang teu ngidinan abah. Hah? Teu ngidinan urang aya kudu eureun mah ngebejaan urang mah. Maka ulah ngidinan teh kalapan urang boga panyakit nyata. Oh, eta kapan abah meureun mah geus cager meureun. Heeh, kitu teh mah cager karasa ngan karasa keneh ke saeutik wae mah urang teh. Ayeuna mah kieu we abah. Kieu ayeuna mah cek urang mah nya. Daripada abah eureun, kajanting urang mah pengorbanan ka abah. Teu kitu urang. Pengorbanan naon ke? Oh, urang dibere duit jang berobat daripada eureun. Ngarudatkeun lamun eureun mah ka urang kitu mah tah urang 200 mare ka abah tah. Tah keur berobat. Ulah eureun. Wes angel. Daripada eureun mun kana mere duit urang mah keur berobat. Karena mari ku urang geus dibere deui. Top eta mere tah daripada eureun. Kumaha euy. Lain kumaha pokona masuk urang mah. Nah rek nyamplangkeun ari kitu mah tuh. Ai eureun. Lain arek nyamplangkeun ke kudu kumaha atuh urang eta teh berobat heula, kitu berobat heula eta. Aduh aing kakek. Pikiranku abah. Nya aduh aing. Oh kitu eta mah urang rek ngarit deui ayeuna mah. Teh urang can bebenangan jukut sih kaburu hujan. Sok daripada eureun nanaon kudu eureun atuh keneh-keneh urang ada dago abah teh ari-ari. Ya ti kamari belaan teu ngonten. Abah enak geus aya abah kalarek eureun atuh mungkin kacau gitu mah. Teu balik teh Kumaha aing si kakek ai tangan si kakek we baturna karunya euy. Ari urang boga panyakit kakek kudu kumaha atuh urang teh euy. Aing balik heula we kakek ayeuna mah. Balik kalarek eureun kacau eureun mah atuh dea ting kamari kurang diarapar supaya tereh garing ber amenta-menta urang ka Gusti Allah muga penyakit si abah teh mising dicabut geus cager kalarek eureun teu nyentug hate urang ai kitu mah pikiranna ku abah lah tah mah Aing ngasih kakek mere duit ka aing sok sieun dipotong gaji we aing gimana jeung manehnana deui coba ngagabung dipotong deui gaji aing kurang kumaha bener aduh aing boga hutang deui wae meureun ka si kakek aing daripada kitu mah aing kumaha tuh kakek rada bingung kakek aduh aing duit geus katampa makaning ku aing nya teh aduh aing sok sieun dipotong daripada kitu mah aing rek mantog kakek pokona abah duit mah bawa ka itu ngan lamun abah poe isukan teu datang ngonten ka dieu pokona didoba tah jadi 400.000 200.000 teh pikiran nu ka abah hega eta mah teu balik ting